Andi yo. Sapi teh. Ngomong nyuruh nyamper tapi ngajak ngabuburit na bae budak teh. Barosan deh aing reuh. Jadi beula sugano. Wah tungguan di dia. Sugano lewat ka dieu. Dak sapi teh. Ka Andi yo. Joni ka Andi yo. Dak teh. Suwe. Andi yo. Wah. Joni. Dok kalah hitut nih dak sapi teh. Ka dieu lah ka dieu. Aduh. Anu ketinggalan dia yang mulu. Kadi. Dok teh cong tanah. Ayo teh bulak balik. Joni budak teh nau. Gruan teh hayu we bablas. Engka yang mengeureunna heula da aing teh nyamper meureun. Dok teh keur lomba lari jigana. Keur bulan Ramadan kalah lulumpatan we budak teh. Joni. Kan di sia. Modal ding di. Duh, jam edan. Modal di belah. Gitu pisan aing. Nikmat. Puasa tinggi. Puasa aing mah. Ini mah tuh ho. Puasa tuh. Oh, sia biasana tuh. Puasa ya mah. Ke sore ka Jondol 6 bari ngabuburit. Jondol? Heeh. Buat tuh yuk. Ayolah. Oh, kemana di situ deh? Siapa? Heeh. Aduh lah itu. Lek, kena sih ya. Nunggu si Joni. Dini si Joni nak. Itu dia ditutup budakna keur modal. Siap kena. Tekor. Siap. Main lepetan tai siap. Si Joni udah mau lo, Yan. Mau lo kayak aduh. Sudah di berah. Ngangin lo. Anakun juga nama euy, jangan burit teh. Maksudnya. Istis kieu euy. Nang permainan main mah bete. Naon nya deh. Non we nama. Nama-nama hewan benam. Nama hewan. Boleh lah, ayo. A B C D E F G. Tadi semua anu mentana aing kumaha? Kumaha? Seutik. Oh, waduh. Oke. A B C D E F G. Yakin dia cuma 2. Beneran lah. Segitu lah. Sok. A B. Bagong. Eta mah nama buah sia nah bagong mah. Satu balikan di. Kan dia. Oh, iyalah. A B C. Dia naon heula diganti moal. Mana-mana no. Naon buah-buahan. Bukan bela. Iyalah. Ayo. B C D E F G. Siap sopan ting ya. B C D E F G. A B C D E F. F. Prancis. Sia teman nama negara sia nah sapi teh. Ya, siapa udah. Bau. Geus Bukan sule lah, karunya serangan we. Aduh. Geus lah. Cewek kencan sih ya. Oh, sia yo ampun yo. Jadah teh. Bisa tuh jorok juga masih ya jorok. Tadi aing nyamper eueuh sia Kandi. Aing tadi usulin heula satudung Belengep teh ngajanjikeun bae. Janji naon nya ne? Ku aing disamper eueuh deui. Janji naon? Ngabuburit. Kamari janjian poho aing. Aduh, da cenah geus sakanaon cenah. Ieu aing kersauna kakani ieu nanas ngora. Nanas ngora. Ini nanas ngora sih. Atuh udah dipeuyeum ku karbit teu asak-asak aing. Bahaya sia seukeut sia tah mah geus. Aing lah lapar aing. Bahaya sia seukeut tah mah. Aduh, kajen teuing lah.
Aina kumaha jadi tang ngabuburit na. Nanti jadi nam. Jadi Kan di. kan dia. Kalau itu benam. Kan di. Jangan angin bonon lah. Bete aing aing nama lah. Iya tuh. Terus menyiri kene aing teh itu. Meningkah sih mah. Kita jalan-jalan kemana-mana. Heeh. Dan sepi jalan teh. Aduh aing. Baru karandi di aing buka percon ieu ngaya padahal mah. Areueun nu ngabaturan. Percon ah. Bahaya yeuh mun teu make ieu mah. Deuh. Ada we aman aing teh. Aing mana sih angin geuleuh pisan. Aduh. Aget. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kakak menyeberangi hawangan. Kita ke sawah. Di sawah. Kakak. Udah keletik keur main percon He. Peta benam. Agenam. Si kangen Sia gelok teh. Isin udah keletik. Samburkeun budak eta. Alhamdulillah menang batur non percenam. Batur tayang ku siapa? Siapa ieu atuh? Si iya percon tuh. Sok resep tah. Yang Baturan. Menang jadi batur aing. Nah. Iyo, percona jeung aing kabeh kumaha? Jeung aing kabeh menjadi batur aing. Oh, aing dieu. Tuh siapa? Kumaha? Kena jadi baturan urangna. Dah hayang atuh ih. Geus atuh. Oh, jadi baturan urangna. Hayang deh, hayang jadi babaturan teu. Dia batur urang kena main jeung kolek-kolek nanya kabehnya. Atuh urangna sih. Yang satu nya maulah. Kasabarnya. Kasabar. Oke, Sule. Le. Murid nu kieu bae li, main percon ngeunah sia teh. Da karunya ka budak leutik na cek Joni. Ih, nu penting mah orang bahagia, orang senang gitu. Ayeuna teh bulan Ramadan dosa. Ah, dosa-dosa ingetkeun dosa sia. Saya nu main make. Panas ka bener. Oh, sia, tarik ke. Tarik sih teh. Meujeunna nu kieu mah. Ngacakan. Ngajakan. Tuh waing di sopan pisan ka aing teh. Awas tah. Oh, melekpek sia mah. Ngai dosa sih. Ieu naon namanya? Make iba tuh. Kaleng euy. Heuh. Dah, make ieu ngeunaheun teh. Yo, aing boga ide yo. Kieu yo. Yo, Kang Aya le Kang Aya. Masih ya? Yo. Nah, kena diukan ku nyane yo. Ngeunaheun sia teh. Diukan ku aing. Oh, boy dam boy. Ngeunah teh sih ya? Ngeunaheun. Yo, kieu. Sabaraha make nu? Bisa sakitu bae. Hah? Kang Aya tuh. Kang aya. Ah, gitu teman. Diukan ku sieun diukan. Sudah. Udah apa? Udah. Diam. Gede. Hiji bae hiji tuh. Tapi tinggal lihe, tinggal saeutik man hiji bae heuh. Hiji. Cing, geus ulah didukan cing. Loon siapa? Ini ditarik ieu mah. Tutupan. Bocah katutupan tadi teh. Oh. Kira aing katutupan. Duh, lain mah bantu benang dah. Kan tempat nu lain, meh ngeunaheun. Gimana? Tuh. Sia. Aing kaget tadi teh, duh. Stres siapa? Tutupan. Kalau on teh. Itu si
bayangin si otak Endi? tadi kan gawan si aling Wow, oh budak tadi ngagawean aing. gawean ku Gawean dia malah ku aing na. Ayo. di gawean anu sia Oh, percon ku aing kagetan sia. wah itu si Ana Wah, nih kan dia bilang gitu. gawean ku aing Gimana? Ah, oh. Kan ini sih. sirem Kan kita nyawan tuh. Lila sih. Lila tuh. si Ana anti balik belengep tadi mah Dibalik. dibalik nu bodas Eh, oh, tadi suka. mah Lalu nan bae ngomong nah. si budak lagi mau naon Ya udah kebiasaan lompat pisan tuh. kan sih ya Siapa kabur long lo? Siapa ambil kabur? Raksasi tadi. Oh itu tuh. Oh si Johnny tuh, udah. Terus sama selumpat capek puasa ini udah. Usah jadi belah. Dipelih dia. Bener naik bener. Gandong yo. Terus. Au. Bener. Potong musik pun ta. Pisang rasa cau, pisang rasa cau. Pisang rasa cau, pisang rasa cau. Pisang rasa cau, pisang rasa cau. Pisang rasa ada. Ada. Itu mana nih, nak? Hah? Aduh, dia budak. Terus di mana nih, nak? Hah? Budak Pak. Usaha. Si Kabayan si Otok. Nah, tadi terus nah. Terus nah, Terus nah tadi, nak? Budak. Kamar anak. Si Joni budak teh. Dora, kakak PRT. Mohon Pak. Terus nah tadi nasok. Itu budak Pak. Usaha. Si Kabayan si Otok. Terus nah tadi nah. Gawean Pak. Gawean kunaon? Pakai percon. Aduh. Mana terus ngagawean si kabayang si otok. Alus sugan. Gosok sekali-kali dinya. Mohon Pak. Lagi kebijakan kakolot mani masing-masing. Ulah Pak. Aduh. Enak mending ngaruhin kayak itu. Pak. Aduh, namanya. Ulah sok itu. Ada yang eta? Ada yang eta? Kayak gitu lah udah teh. Dasar budak goblok teh ngagawean be Pak RT. Awas mana Joni, katimu. Percona ya tinggalin ya. Lumayan kayak yang mengenang masa lalu. Lanahan, lompatan. Dia cekel. Oh. Nah, siap. Lompatan sesa. Aduan Pak RT, Pak. Pak RT, siapa RT tetangga aing sia. Dina. Wah, kulikeun sih kadi. Bawa sepeda aing. Bawa. Ya, dah teh. Ini ngomong segala tuh. Bawa. Ditunda. Dorong nenek. Dorong. Oke, ke PRT, dorong. Oke. Sabar. Ini dorong, tongkong. Wah, parah. Aduh, kau bener ya, Mak. Angkat. Angkat atuh. Atuh siapa? Ngomong atuh. Pak PD. Assalamualaikum. Salam. Nanon? Iya tadi. Nah, katimu aina mah. Sa tadi nu ngalungkeun bencana. Apa orang mata si ada ta? Oh, mana ya? Ngapa ampura Pak? Ulah sok sekali-kali dinya. Mohon Pak. Enak mau gerak aruh be ka itu.
Untuk Pak, ampurannya Pak. Nya, pada bejakeun maneh. Oh iya Pak Dek. Oh nya, mohon nya. Mohon sini. Bikin nak. Siap. Oh saya. Aduh, mana tuh Sopandi ka Pak RT? Iya Pak. Ya. Ngeng. Aduh. Ya teh jujur aja mah. Waktu buka bilang kene. Hyper can. Saya menang masa lalu ah. Sudah di hawangan aya. Dan sudah lai pikara sepen di diem. Ada. Mana ya? Ya, baru udah. Hanya gawean ah. Ketik mah. Balik mak ini. Enggak benar pernah sebelum balik pasti. Kotok. Siap. Dak sapi deh. Siap kali ini kalau Aing sapi teh. Sao tadi buat edan he. Pak RT. Pak RT. Oh wanita siapa? Tuh, ya sih? Pak RT. Pak RT. Tuh. Tapi saloba, bisa jalan lo kat badi lo. Bang bener kan saya bangun ha, dipakai nongkrong Nah, deui. nongkrong di diku. Aing sial-sial tinggal ayeuna. Mau puasa kieu, aing gawean ku si Joni jeung ku Pak RT. Wah, aing bisa. Lieur bae ya, mah capek ti tadi digawean bae. Aing kepikiran buka udah naon. Duh, Kumaha mending kalapa ya? kalapan usanyan. Tuh, Pak RT. Rek. Bener. Cong gawean balik bae nang. Cong kalapan nanam. Oke. Oke, aing sengaja aing ngalana lah. Hah? Aing dendam ku Pak RT. Iya toko, kalapan naon? Oh iya. Tapi kela naik gawean satulah dendam sia itu bulan puasa. Sudah Naik. sabar we aing. Bismillah. Yan, lulus luhur deh. Lulus lurtin ini sia karek nyampe dia. Lulus juga. Gue aing sampai dah turun dah. Lulus puasa kayaknya sih. Tok sia mancan gencan lulus. Terus lulus aing teh udah. Sia. Rara sih ya. Sudah kadang-kadang Mau ganti kalapa nu Pak RT sia. Wah, bejakeun ke Pak RT Ini mah bebarengan bae. Can bisa naik di dia. Barengan kumaha yeuna? Juang kalapa. Heuh, jeung buka heuh. Semakin Lumayan can bisa naik di dia. Ini bisa. Swing kayak adil. Yang itu siang. Gambreng. Wah, naik. Bisa. Wayahna ieu mah. Ya. Sabar. Rasok kali naik teh biasa mah. Beli bola KB sih. Hai mah bola kabeh. Kalapa tuh sia teh. Bener atuh tok. Heeh. Ge. Gak, tan eta tah. Ya. Kan udah dogan. Nah. Aduh, Sia mah kalapa udah teh. baralak edan. Turun dari bisa malah ada turun. Turun. Aduh, si otak eta halus juga dalam pantai naik tengah kalapa aing. Wah, bedik sia. Nanya baru dura. Pak, teh. Pak, itu orang apa, Pak? Naraon iya keur naraon, hayo. Di desa, ha? Kotok.
Sok panu pojok, Lain, Pak. Lain urang, Pak. Lain. Benar enggak benar, Sok? Ngomong enggak benar? Saya temen tah. Di pojok, Pak, tuh. Sotok. Pojok, sotok. Tuh, orang Pak. Suruh ku saha? Sotok. Kerja sama tim, Pak. Astagfirullah, eta budak ari ngomong. Bener Pak tah. Ayeuna mah ulah sok maling kalapa nu batur. Ari hoyong mah tinggal ngomong atuh dapan ieu Pak RT. Da Pak RT gemal ente dibere kamaraneh teh. Pasti mere Pak RT mah. Tapi moal di Pak, moal ngalah di Pak. Barala kabel urang ge, Pak. Ya Pak, Bolet di lain kalapa. otok nabe eta menu ngalana. Teh si Pak, baralak kungful. Eta mah tos bener-bener ayeuna mah urada dirobah lah ada teh. Nya, Pak. murahnya Pak. Kayak mah mun bisa mah kudu ka ikhlas, Pak. Yang benangna kalapa. Ikhlas Bapak mah, asalkan maranena jujur ka Bapak. Mun pakai mah bade ngomong, Pak. Cap, Pak, cap. Murahnya Pak nya. Ya, siap. Ayeuna mah geura ka musola sakadeung dicepan waktu buka ieu teh. Siapa? Ya, ayeuna mah geura ka musola ka itu sok masing-masing ka musola. Pak. Aduh, iya si Sule. Assalamualaikum. Masuk kali ini, salam.